Lamun dongeng nu borangan mah emang orang hayang seuri sorangan. Hayang seuri sorangan nu borangan mah. Nu sok kukula didongengkeun teh di Garut. Aya hiji makam, galaknya satama kuntil anakna teh mah dinya tah. Lamun liwat ka dinya kuntilanak di samping seuri sok ngababuk. Teu kuntilanak galak momonon, juri galaknya satama. Asal liwat ka dinya galak tah mah. Hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh di hadiran. Aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoun brakayuda Nanang Kosim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek geus sepi ye ngeusan cancan ya barang dulu jeung 3:04 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh di jalan iwal ti ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae ka dongdong supaya kieu pokona kuntilanak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini-nini dek gising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyanana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku saya iya kuntilanak dibabuk wae jak nya teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong na burak lumpatnya na datang ke Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna manggih kuntilanak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kuntilanak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini-nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini cek jangan teh. Cek bakal mana? Ke rumah sakit kunaon gitu, dibabuk jurig, bubuk kerja. Jadi nini geku nyada pacar dibabuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah geus. Ucing. Allahu Akbar tengah peting Allahu Akbar beres jana diuklah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae panu borangan mah geus we jurig kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketep-ketep bru hees deui lah daripada aing ngadenge mending hees jana teh aman guys ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang keresek-keresek asal leumpang keresek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta gos kitu eta teu kudu borangan-borangan geus udang penting yes ya wudu asal enak lah terus kudu borangan cek kieu ge moal enak naon Allahu Akbar brek leh moal enak naon epek aya pocong lah lain da mah epek dibukain hehe gitu je pocong beneran tah